Assalamualaikum barudak ayeuna Mang Idus rek ngalanjutkeun carita anu perjalanan nu tadinya. Tah ieu jeung pamajikan teu jadi ka Grand Jogja teh. Garoreng cenah teh asa eueun suka. Tah barudak akhirna Mang Idus mencari deui toko mana, toko baju mana anu Mang Idus sukanya. Ayeuna Mang Idus jeung pamajikan arek ka trend shop heuh. Tah barudak Mang Idus geus aya di trend shop-nya ayeuna mah rek pilih-pilih baju heula, tapi tetep nya ieu posisina lokasina di alun-alun heuh. Tingali barudak ieu teh pusat pembelanjaan baju cewek atau cowok best seller-nya di Bandung. Tapi duka kunaon barudak aing mah ieu teh sok kalah kukulintingan heueuh aing mah neangan baju teh nu itu hayang, nu ieu hayang, nu itu hayang jadina mah teu meuli kitu nya. Aya anu sarua teu barudak? Lah pasti sarua kabeh oge nya. Tapi barudak ieu teh Mang Idus teh asli pusing euy kalau dilema ieu teh nu ieu alus, nu itu alus. Tah ieu teh rek ngalanjutkeun pulah pilih baju nu aya kerahan, arek kaosnya. Tah barudak nilai ti maranehnya ieu teh nu cocok ku Mang Idris anu kumaha nya baju teh nya anu kaos atau anu aya kerahan heueuh. Tapi da lamun ka meja mah embung Mang Idrus mah euy. Ketang barudak keur puasa ge Mang Idrus mah masih sumangat pulah pilih baju teh nu mana nu alus bisi kabeakeun ku batur. Tapi ketang barudak ieu teh di jero ruangan ieu teh jiga caang tapi kunaon nya pararoek kieu aing mah teu kuat teu katingali baju alus tu mana, baju goreng anu mana. Tah ieu teh barudak Mang Idus teh asa poek ieu teh rek neangan nu cocok baju ngan teu kapanggih euy. Tapi geus heula barudak sakitu heula videona nya tonton terus videona di part selanjutnya. Wassalamualaikum.